cek nyaba coba tahu duit niatkan lembur berat coba neng si nyarekan aing kemangkat debut tuh kuanya jika apa kadus kesempatan dia pinjam duit lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadus ini nyantai Nyantai. Bagus. Alhamdulillah. Yang ada bang, iya. Ngadaweung. Ada apa? Haji Dulahong nak? Haji Dulahong ujung ngekepan tadi teh. Ya, kieu pai teh duh. Kumanya? Sekarang udah bingung dan nyari asnya itu ya. Nya, Abi telepon nyaba. nyaba. Ih, atuh alhamdulillah. Kayaknya duh, jadi tuarang kan ku lancet. Kumaha he? Kieu ya duh. Nah, udah isin aja nyari asna. Ah, tugas puguh biasa ngirakeun ieu maneh mah. Iya, abi teh nu nyaba nya teh gaduh bekal. Nambut salit mah tuh Papa Kadus. Ya, kieu nya ieu teh lain berwit ieu. Karek tas setor ieu teh nya. Ayeuna mah Pak Kadus oge. Ngan ari ek nyaba mah jung nyangnya sing bener gaweananya sing sukses. Ari nyabana teh ka mana? Kali itu ka Kupangan teteh mah. Ka Kupang kali teh wah Jauh. bener hebat heeh. Jung sina suksesnya. Ngan peupeujeuh kalakuan nu goreng di dieu ulah dibawa ka diri tuh. Oh, tuh kiraku Ya. Pak, cenah kayak itu. Ulah sok ceceremad. Ya, Euy, tentara atuh di dieu ge. peupeujeuhnya. Aduh, bener itu apa ya ya. Yang abi nambut. Ieu bener Ini tekarunya kok abi. Ya, jangan lain tekarunya ieu. Da ari keur umum mah umum Pak Kadus ge bener ieu. Nya tuh Pak gitu mah abi gede. Uji gede. Neangan deui ka anu sanes sugan aya. Oh, nya atuh. Mohon tuh Pak gitu mah tuh. Ieu mah abi yang pelukan terakhir sareng Pak Kadus da nyaman da tebih nih kan da pasti lami. Oh, Iya, nah. nya atuh sok konsep bukan terakhir. Yang terakhir lah. Tuh bang murah abi nih. Nya Doakeun sing sukses di itu. ya sok didoakeun sina sukses sina jadi jawabannya. Jing ikmal sakmahnya. Murah ya, Pak. Jing sing selamat di jalan. Iya, Pak. Salam. Ai Pak Kadus. Ya togan duit. Ipan aya. Arah lumayan. Jadi nyoba teh euy. Tapan budak teh nyaba oge euy. Anu urang geus bagian mayar kopi ka Haji Dulahong. Assalamualaikum. Haji. Ya. Teh bayar kopi. Ih, ting dompet urang. Kemana? Di imah meren. Henteu da tadi kulit beli bensin aya. Nah, kamaranya? Alah, aing ieu mah Ji, cilaka. Naon? Ieu mah ku si Yudi ye. Angger ka kalakuan secara bernama aya keneh. Anjir, ieu mah geus aing lah, gombang. Pin, tungguan ke warungnya. Teman kemana Pak Haji? Pajak me pengen nunggu. Ya, ya. Sok. Kayak mana ke orang-orang? Ladangan wae. Madangan. Oke. Aduh, si Haji sok ngabibitaan wae dah heuh bisa we urang ke sorangan di dieu teh. Assalamualaikum. Salam, Pak Kadus. Eta nu si Kevin. Kamana sih Pak Haji Dulahong na? Biasa itu keur mepende nu ngora keur gobuy mah. Boboy. Heeh. Kesempatan yang si Pak Haji Dulahong na keur eueuh keur mah di imah eueuh nanaon. Urang boga edi. Ieu teh kieu Kevin da tadi geus ngobrol ya ka Pak Haji. Heeh. Ieu teh wing nyokot gula, kopi, meureunaan sabun. Da geus tadi geus nyarita ka Pak Haji. Berarti orang nyiapkeun buat. Nyiapkeun nyeun 2 bungkus lah. Oke. Da jeung sakalian yang ngirim. Siap. Sok. Ya, Pak Kadus atas. Terus beres. Mohon ba atuh, Ba. Nah. Mohon. Salam baik ka Pak Haji nya. Mohon salamkan kami Ya. terus ke Pak Haji. Siap, mangga. Pan menang 2 keresek si Kevin di Bobodo.
karena wing ka imah Pak Haji Tungdahong nu satu diamankan di dia. Nah, nu satu lagi di dia. Assalamualaikum Haji. Pak Haji nama? Kadus ya. Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Duh, tas lami itu tepat. Apa tuh? Ah, saawit ya Pak Haji. Sakit itu aja ya apa tuh? Siap. Mau ngecelik Pak. Aduh, ini uang itu sandakan itu. Mohon iya mah tanda kadede abdi panten ka Pak Haji sagala sarupi sok dibantosan. Tah ieu mah teu kenging ditinggali ieu na da ari Pak Haji mah sagala seueur. Tah ieu mah aya naon ieu tah gula. Ah saali tah kopi lah di si Pak Haji bare ngopi. Aduh, harusan kopi CF ya. Hari tadi cek si Kevin keur ngalap kuy geus anggeus. Acan, mau ke kantor. Oh, ngatur sok teraskeun ieu bare ngalap kuy mah. Abi bade permiasnya Pak Haji. Mau mobil. Wah, ayo ah. Selamat malam ya Pak Haji. Nulis lah, tak bisa yang kurang kirim segala. Kita ngirim naon Pak kadus ka Pak Haji. Iya ya, gula, kopi, kayak sabun, kirim segala dikirim. Kayak eta mah barang ti dieu beureuh nampi ke Pak kadus ti dieu. Pi warang Pak Haji cenah nyedak barang malahan mah 2 bungkus. Boleh itu dia Heeh. dibayar tuh. Henteu, tapi warang Pak Haji cenah tos nyarios. Kadus kelakuan teh anggar wae kitu lihat di mangkok. No. Kok di mangkok? Kok berat?